Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng tepang di dina channel Api Hendy Official. Saya Candi Kawitan ulah hilap sim kuring umaja kanggo nge-like, komen, sinarang subscribe channel Api Hendy Official. Oke, dina danget ayeuna insyaallah orang sami-sami medar perkawis drama. Naon ari drama? Kecap drama asalna tina basa Yunani dramoi, nu hartina niru atanapi niron. Nah, nurutkeun kamus LBSS, drama tina basa Walanda nyaeta hartina nu kahiji carita sandiwara nu matak sedih, nu kadua carita nu matak pikasediheun. Jadi cindekna drama tehnya eta karya sastra dina wangun paguneman atanapi dialog di antara para palakuna kalawan dibarengan ku katerangan sajena nu dibutuhkeun pikeun kaperluan pintonan kitu ta. Salajengna di sawang tina ulikan sastra drama teh kaasup kana sastra lakon disebut kitu teh sabab karangan drama teh ngebrehkeun paripolah palaku nyaeta palaku langsung metakeun boh lahirna boh batina paguneman antar palaku atawa ngomong jeung dirina sorangan atanapi monolog. Khusus di Tatar Sunda aya nu disebut longser anu mibanda ciri khas mandiri jeung sandiwara anu bisa jadi eueuh dina drama modern. Dina longser mah aya nu disebut raja, oge aya ngawi, aya bobodoran, oge aya jaipongan kitu tah. Karangan drama bisa dipasing-pasing nurutkeun sababaraha dasar kayaning wangun karanganana, pamelaranana, kesana jeung sumebarna. Tah dumasar kana wanguna aya drama wangun lancaran, oge aya drama wangun ugeran gitu. Nah, ari drama wangun ugeran pagunemanana teh dina wangun ugeran boh mangrupa sajak bebas atanapi sajak teu bebas. Paguneman anu mangrupa sajak bebas dibacana dideklamasikeun. Ari paguneman sajak teu bebas mah saperti pupuh biasana dihaleuangkeun biasa atanapi disebut gending karesmen kitu tah. Oke, salajengna dumasar kana pamelaranana aya sastra lakon dina medium lisan jeung medium tulisan. Sastra lalakon anu make medium lisan seperti banjet, longser, jeung sandiwara digolongkeun kana teater tradisional atanapi balarea. Ari sastra lalakon anu make medium tulis aya naskahna sok disebut drama. Kitu tah. Dumasar kana sumber nyiptana aya drama nu dicipta dumasar kana carita anu geus nyampak saperti Lutung Kasarung. Aya oge anu dumasar kana kahirupan nu aya di masyarakatna sewang-sewangan kitu tah. Nah, ayeuna urang medar perkawis judul-judul naskah drama. Nu kahiji judul naskahna aya Batu Asahan, pangarangna Wahyu Wibisana. Lajeng aya Tonggeret Banen masih Pa Wahyu Wibisana. Oge aya Sirung Pajajaran, Tanjeur Pajajaran eta pangarangna Pa Yosep Iskandar. Salajengna aya Raja Wales nu jaradi korban, pangarangna R Hidayat Suryalaga. Salajengna aya Masito, pangarangna Ayib Rosidi. Salajengna aya Sang Kuryang di Karangkup, Utuy Tatang Sentani. Salajengna aya Seksa,
pangarangna Kang Dipa Galuh Purba. Lajeng aya jeblog Nunu Najarudin Azhar, salajengna aya Harewos Goib pangarangna R. Hidayat Suryalaga. Nah, lian ti naskah drama aya oge judul-judul gending karesmen, nya gending karesmen. Lamun ayeuna mah disebut nanti drama musikal lah gitu ari gending karesmen mah nya. Judul naskahna nu kahiji aya Ruhak Pajajaran dikarang ku RAF Rahmatullah Ading Afandi. Lajeng Yaumil Kiamah masih dikarang ku Raf. Salajeng aya Munding Laya Sabalangit pangarangna Pa Wahyu Wibisana. Aya Sarkam Sarkim pangarangna R. Mahyar Angga Kusuma. Lajeng aya Sikabayan pangarangna Mang Koko Koswara. Lajeng aya Si Ujang jeung Doraemon pangarangna Pa Wahyu Wibisana. Aya Geber-geber Hid Aing masih dikarang ku Wahyu Wibisana. Aya judul naskah Purbasari Ayuwangi pangarangna R. Hidayat Suryalaga. Lajeng aya Pahlawan Samudra pangarangna Mang Koko Koswara. Kitu ta. Nah, para warga sadayana aya hal-hal anu ngarojong kana pintonan drama kitu ta. Nu kahiji aya nu disebut sutradara. Sutradara miboga pancen ngatur sagala hal anu patalina sareng pintonan di panggung. Kayaning A. Milih naskah drama. B. Milih para pamain. C. Nafsirkeun naskah atanapi bedah naskah. Anu D. Ngatur para pamain jeung kabutuhanana. Nu E. Tangtos gawe bareng jeung tim produksi atanapi keproduksian. Kitu ta. Nu kadua pamain atanapi aktor atanapi aktris. Nyaeta palaku anu ngawujudkeun eusi naskah dina pintonan di panggung. Tadi teh mun lalaki disebutna aktor, mun awewe disebutna aktris gitu ta. Salajengna nu katilu aya tim produksi. Tim produksinya eta tim anu nyiapkeun sagala keperluan pintonan di luar panggung rupi namanya kayaning administrasi, promosi oge akomodasi gitu nya. Nah, para wargi sadayana oge aya nu disebut artistik. Artistik pancen nyata nyiapkeun sagala rupa properti panggung, nuluyu jeung jalan carita. Jadi kebutuhan panggung kayaning properti disiapkeun ku tim artistik. Lajeng nu salajengna aya pamirig atanapi panata musiknya eta pemain musik anu pancena ngagarap musik luyu jeung kabutuhan atanapi eusi naskah gitu. Salajengna aya panata make up jeung kostum. Nah, ari panata make up pancena nyaeta nga-make up palaku karakter luyu jeung karakternya, luyu jeung karakter ulah ka mana wae nga-make upna. Nah, ari panata kostum mahnya nyaeta nyadiaan kostum luyu jeung kebutuhan pementasan gitu ta. Oke. Salajengna secara lahiriah dina wujud karangannya, dina karangan hartina teks drama aya hal-hal anu geus ilahar, anu geus manjing. Nu kahiji biasana aya pertelaan palaku. Ieu bagian anu ngaberendelkeun ngaran jeung katerangan ngeunaan palaku. Nu kadua aya nu disebut babak jeung adegan. Eusina ngeunaan bagian-bagian dina drama. Lajeng nu katilu aya candraan dina awal babak. Eusina nerangkeun latar, suasana jeung palaku kajadian. Salajengna anu disebut paguneman atanapi dialognya nyaeta kalimah langsung para palaku anu silih tempas atanapi dialog. Salajengna aya prolog jeung epilog. Luyu jeung kamakaran drama kiwari loba pementasan atanapi loba naskah drama anu geus teu make di prolog jeung epilog. Nah, ari prolog ditulisna dina awal drama atanapi disebutna manggala sastra.
Epilog mah ditulisna dina panutup drama. Rupina sakitu pedaran dina danget ayeuna insyaallah sasiereun sabeunjeureun aya mangpaatna kanggo sadayana. Sakali deui simkuring umaja kanggo sadayana tong hilap like, comment, and subscribe channel Api Hendy Official. Penak deui dina pedaran-pedaran salajengna cag
Tatang tuyul. Dina orin. Deui aya bintang tamu.
naon we? Pesan si Kang Pudin. Kamana? Lupa. Murah. Ayah itu didinya. Mang Abdi. Iya sanes ya. Aya ge paende dia mah. Tadi oke capek. Makai jalan setapak. Kontrak waktu lagi kan setengah jam. Astagfirullahaladzim. Jadi we nyeres pasar deui aing mah. Pilih lah. Mang Pudin lagi kacugak. Si kapan aku si bapak? Bapak teh ya bawa saya buana. Ingat daftaran gitu sa si bapak teh. Ah, kira aku teh apa? Eta Haji Duha. Haji Juhana bolotot. Yo, sonon. Mas teh masih bingung kene. Nah, bener gitu. Si kamu teh umurna teh bener. Pisan dari Mas teh. Tapi nah sanggup gitu. Ngadepan si bapak. Masa gitu perbalapannya cerewet. Yang adiku gede hulu. Tapi meja-mejanya air. Wah, si bapak teh nyaman pisan ka si Kang Pudin teh. Ah, mudah-mudahan we bisa narimanya.
bolotak. Lo saya gelapa. Lauk hiu, lauk emas, Neng. Salah ya. Lain. Alap hiu imas. Imas cinta kakak. Cinta, cinta. Love you gitu, love you. Gitu. Cinta, cinta. Cinta, cinta. Imas, cinta. Imas. Mas ketemu di makan. Hah? Udah begitu. Itu mah mama saya mah teh. Tegar. Lamun ieu mah jadi bentak. Ada akang pada jadi naonan. Lain tuyul ah, namanya mau cucungu nyata jadi bulanan tuh neng bulan neng Wah, kita kalau udah ya, lah neng mah cinta kakak kelapiunya nengnya. Lapiunya. Lamun Imas jadi madu. Ada akang pada jadi naonan. Jadi senang banget. Lain ih. Jadi enggak ada nih. Jadi sama-sama. Lain. Pokoknya mah jadi nirwanana neng dah. Kayaknya sih Nyuruh atuh kangen di mama. kemarin tidak ada oke ada pan neng di serena.
Lauk emas dibawa ke Kang Musuh. Imas, asuh. Si bapak, Pak, ya Pak. Kumaha bapak? Pada dikawinkan ojong sarjana, pada dikawinkan ojong konglomerat. Kumaha bapak we? Dan yang Mas Angger we, bogoh lagi ngan kami nyarinya. Nyakeun bae. Keun kasenangan manehna. Anak dewe tuh. Sanggup itu manehna kenana? Si bapak, Pak. Nah, rezeki matos aya nu ngatur atuh, Pak. Tuh. Anu di luhur, Bapak, anu di luhur tuh. Enak kan ningali bapak gitu-gitu cicing gitu. Ya, itu. Tinggi saja lagi. Katurunan dewe meunangkeun nanggung siga balik. Wah, aya tangah kadu wana leuca. Justru eta aya bakal diayakeun tah sejarahna. Takal kadu wana leuca diayakeun ka bapak kuring mah diayakeun tah. Nya tuh Pak, nah Imas mah bogona ge mah Kakang Pudin. Nya sok bapak kawin sajana. Kemana, Mai? Cici, kolot lah. Mas, denge dunya. Mas, bisa tukang basah. Mas, denge Indonesia. Ye, lamun maneh kawin jeung makluk siga kitu. Moal baja Mas. Aduh, denge Indonesia. Si Mas mah rek disakolahkeun ka kota supaya teu siga maneh. Ari bapak ngahina teu asa kacida bapak. Pak, kieu-kieu kita kuring mah mampu nyenengkeun Pak. Lain soal harta, lain soal nanaon tah. Nu penting mah kanyaan, nu penting mah tah. Nu penting mah bisa narima keayaan anu emang bener-bener tah bapak. Gane ya. Deuk kalah kumaha ge, wae mali dikeun ka maneh. Awas lamun sakali maneh yang ada di Mas. Tong harap. Kalah. Ke kopinya Pak nonton. Jadi we aing mah. Kasihan deh lu. Karunya si botak. Dibuka dah aing. Ini mah seueur anjing.
Mau ngerti mana di rumah, hari ini saya udah kudu kumaha deui ya, tidak kuring teh. Yang anaknya domba. Parawan kene. Iya, kuring teh. Sarua kene ya, Anaknya ada yang jual air di mana nih? Iya, bentar kembali. Ada yang lain, aing teh sedih curhat hati. Bener gitu bener. Tadi gitu ecek si Juha teh geuning tadi. Aya itu sajarahna. Tangkal ngadu. Wah, lalu eca aya, itu aya. Acan. Aya. Petangka sampe buah nakabung mah. Bisa jadi kita, bisa jadi. Bisa jadi lah orang ayo ngan bisa jadi itu benar. Benar. Kalau benar. Ente ah. Teu naon Isya? Udah aneh bulan zaman ayeuna mah. Harta bisa jadi ukuran pikanya haji jama. Bohongnya, bohong bisa. Cinta. Padahal dan warna harta bisa diteangan benar. Benar, mengarana harta mata bisa diteangan. Anu bisa diteangan mata. Rasa pinganya ese diteangan oge. Bener deui wae teu. Benar tuh. Cek saha sok kuring bodoh si Juha teh bodoh mah. Tadi gak bener deh, udah bodoh sih itu mah. Oh, tinggal Libra. Ayo nama. Emang geus zamana harta nu ngaraja tah. Tinggal di ayeuna. Zaman ayeuna mah tah anu loba harta mah pasti we. Di rumah-rumah kita. Pembelaan dodongkon itu mah jalan peta-peta. Amun eta teh sok. Anu halus itu teh bener. Dan geus bener deui wae. Bener wae udah. Cek hiji kali hiji Kang, sabaraha Kang? 8 nya. Tah, salah eta mah. Belajar orang Cikuya tuh bisa kumaha. Orang Cikuya, orang Pajagalan.
Gusti nu abu. Tin panjenengan jalan ka abu Gusti. Jalan tuh. Nah, kuring percaya. Pasti aya rezeki, kuring percaya. Hari ini macam kumaha Gusti we tang. Buruan jurusan. Gusti Allah teh terus nyiptakeun berpasang-pasang. Aya siang, aya wengi. Aya nanti aya bulan, aya benta. Terus aya paribasana geuning orang Indonesia mah. Ari jodoh mah moal ka maneh. Main tahun aja satu. Iya, Mang. Dan si teh mahnya
Lamun mang bener bogo pisan cenah. Aya hiji jalan keluar mang. Oh, supaya mang jeung si Teh Mas bisa disatuan ku aki bedegong itu. Mahal aki bedegong si Duha. Kemarin patut. Udah beli pulang tar eta. Kak. Pau mang koci wasiat ka Pak Haji. Si bedegong itu teh. Sabab eta koci teh si bedegong mah si Juha, si Haji lah. Percaya jumatan, bang koci eta teh. Jeung anu bisa ngadatang milih ka Pak Koci teh. Haji Ulan bedegong teh. Koci. Euy, kumaha koci teh? Ieu tah. Koci. Lain koci eta mah kunci. Beda, Mang. Di tendena teh cenah di kamar Pak Haji. Di kamar Pak Haji nalomari tak eta di kamar. Oh, nalomari di kamar Pak Haji. Terus kuncina nganapeun kasur. Nganapeun kasur. Apa kasur? Kasur. Kasur. Ari geus tuluy kudu kumaha teh? Hah? Tuluy kudu kumaha? Mana bisa ngopi wae? Ya kan kabeh mana siapa? Kumaha? Tuluy. Ngan kudu penting ayeuna kumaha di bawana. Oh, ayeuna di rumah ampun. Kamari. Oh, kamari teh. Cari tanah ayeuna mari. Kamari. Sok teh ai deui. Sok tuluy kumaha? Hah, kudu penting ayeuna. Penting ayeuna. Jago sotong Halus sama. Nya ayeuna. Ho aya mana-mana pinjam jangkrik kauna. main artis Apa yang itu kan mah. NG. Kayak yang begitu yang tambah deui gede Honda Jazz. Di bawah enggak jas sama. Minta eta. Aya bener bukan Honda Jazz dieu nya. Dipasihannya mana ya kawin? Cuma nih kini pangabayangkeun kumaha. Dibayangkeun datang mah. Kemari. Bagi tisau ke kemang di panglakeun sok lah. Tahu ti we lah. Ngan ulah dua. Sok lah kemang cemang di panglakeun. Tapi bantuan mah sakali heula. Bunga bantuan naon deui. Sakali we. Bunga sakali deui. Mong kayo oge kita ngawon meri aja coba bunga. Lain emang lain kalau gitu aja mah. Wah, tuh tong. Tong mah. Lain. Bantuan. Aku mah lain aku lah bantuan sekali deui lah. Bantuan sekalinya. Bantuan. Oh, so. Tapi ngelah dicaritakeun. Buruna mio ayeuna mah. Heeh, so. Kale ayeuna. Letik gimana aing? Kamu ora teu beda kana ayeuna nya. Maghrib tuh matahari teu lelep. Imam nya jeung si Marcel kayak gitu. Marcel. Oh, bisa naon? Bisa ya cacak bodas. Cacak bodas. Kumaha?
Siapa John? Aduh. Apa nasib? Oh, nasib tuh. Oh, polisi. Mas, Anu saya mendawakan bangsa. enggak, aku newakan bangsat. Upami. Upami kenging bangsa kan. Ditawa. Taranjangan. Kubugan. Turun. Oh, jangan. Jangan, jangan. Diduruk. Percaya bisa sulap. Percaya sulap. Percaya tuh bisa sulap tuh orang. Percaya tuh. Percaya. Belum pernah kali mah percaya. Tinggalnya. Sok sulap banget ah. Sabra. Sabra ya. Sabra. Dua. Tinggal Sabra. Dua. Tinggal.
Oh iya. Tak iya, kacau bodoh. Kan? Ini tuh ayo mau. Boy. Dan yang tangsat, dan yang marona. Iku mah caranya cenah ini. Kolong bangku. Ada kolong bangku. Dina koper. Tak koper. Tinggali. Assalamualaikum. Ayo Kang Kipon. Kamu ditutupan sedikit lama. Kurang kasep teh. Nah, amarana jelema teh nyoba saurang-urang aja. Nini ayo. Cilaka. Bangsa. Maling, atuh bangsa. Maling. Enak bajik. Bangsa. Naon? Bangsa cukup, bangsa. Bangsa tidur di sana. Tuh, 5 dewek. Hanya nak ngomong. Ayo si lain lah kalau kata tanya. Anggur mah, teangan bangsana. Nya tuh pasti badai di larian. Tapi ada nyedak ngomong lah, pilih nyedak sana capit. Yang mending meser atau udah mira 5.000. Ya, dengek ke. Barang dulu kita. Poci, kepira poci. Lain samarang poci, eta poci wasiat. Ya tuh pernah kemana Pak Haji melariana. Udah telat Pak Haji mah laporan oke. Kedatangannya mun mana laporan mah udah aya tanda tangan tanda tangan Pak Haji. Arek gua beli tanda tangan. Ada proposal, ahli gue men. Real, kata gua beli. Ayo lain teh aturan. Teh angan basana. Tak. Malik, Ustaz. Ayo Malik.
cilaka. Lampu. Mangrani eta Lampu poci. tuh. Landang Lampu sangatkan tadi itu. Itu lampu. Cilaka. Sangsara. Salirinya. Loh, gancang. Bumi kalah lagi. Besar. Saling. Balik, Bella. Iya. Balik, aduh bangsa. Adiulah. Bangsa. Balik. Nah, tanda jin. Bukan gitu naon. Baca. Baca aduh. Kenapa? Iya tuh. Kapagi di mana, Cip? Di mana? Tuh. Itu mana? Nah, itu nyoba si lain ngucap. Pirang itu lagi. Nơi bạn đi. Đó. Laras pisan.
Kahiji. Cicing. Kahiji. Mana? Tong pedit. Engkau adikku. Jom temenang merekun. Temenang karenakan batul. Oh. Kedua. Mana? Kudu minta hampura haji kuning. Jom, lamun aya alona, ngaranna teh si Otong anu ganteng, anu cakep. Dah, mana kudu sujud, sun tangan ke si Otong jeung si Pudin. Oh, katilu, mana kudu ngawinkeun si Imas ka si Otong. Ka si Pudin. Ayeuna kudu bawa si Imas ke dieu bawa. Ayeuna. Ayeuna mane berek sok berek tau no engke jeung kuring beunta ayeuna bawa poci sok kan mawana kudu bari nonggeng jeung mundur sok bisa maksa balik ulun ngeus potina ngeus tah jeung omatnya teuneun eta poci teh dina jero sumur maneh ameun main deui heuh ih digoreng ya penangtan tah nu kieu teh contona jami Negong deui. Dari balakang belaku mah. Jermi belaku. Tah, anu kanggo Bapak Haji. Tah, ulah kos haji kieu, haji pedit, nya haji bolotot, haji bung. Negong deui. Tuh, buntu jauh ini. Campurnya. Tah, memang nangis. Haji nabung. Nah, baturan. Kudu di Popodo. Dieu, kira di Popodo tuh. Mang. Ulan mah. Ulan. Naon mah. Ayeuna sok. Bentak. Belak. Kasihan.
penampilan dari teater